Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ka Kediri, cakep itu dusun. Sok nonton TV ongko haing mau hamat ka model. Anu ditongtona sok dina Indosiar bae ieu. Nampona ibu-ibu nu balalager teh ana Indosiar mah nya. Anu caritana geus kanyahoan paling ge mimitina sangsara tungtungna bahagia. Benar. Kunaon eta dina Indosiar lamun dina ibu-ibu na sok balager. Nurut ka salaki, sabar gitu. Kunaon eta? Dibayar. Ibu-ibu ge di dia lamun dibayar ku salaki bager pasti eta. Akur. Teruskan. Ulah laju nyerengit bae, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatan yafrahu bihima farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Al hadis fil ma'na wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Tipayun satacana sim abdi saala qadarna ngiring cumarios dina ieu pangaosan. Langkung tipayun sim abdi nyanggakeun salam kahormatan kasadayana para tuan-tuan guru anu ti masing-masing desa oge wabil khusus kalintang dipihormat Bapak Ketua MUI Kecamatan Cikesik beserta reng-renganana anu sadayana ku sim abdi dihormati ku Allah dimuliakeun. Sadayana jamaah pangaosan baik ibu-ibuna ataupun bapak-bapakna anu alhamdulillah parantos nampak hadir di tempat anu mulia mungguh Allah ieu. Mudah-mudahan riung mungpulungna urang dina danget ayeuna aya dina rahmat magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan urang ieu ngajantenkeun salah satu wasilah kana dihampura sagala dosa urang, dibabarikeun milik urang, digancangkeun hutang urang,
Sugan teh manek harus koreng teu boga hutang di dieu mah nya. Bisi bae anu dipake can lunas. Nempona Masya Allah ibu-ibu mah dina pangawasan kuresep, aya anu beureum, aya anu koneng, samobil beureum, samobil koneng, cakep atuh. Ai nempo bapak-bapana Masya Allah ngan teu bae make kaos si Demetrin. Terus ya terus moal kebal-kebal ieu ngaosnya. Ja ieu tos aya waktosna parantos siang eta. Ngan aneh ieu abi mah. Saumur ngaos diruyuk. Batur mah dihias ku kembang, ku naon gitu. Ieu mah Tapi alhamdulillah atas program inisiatif Bapak Ketua MUI Kecamatan Cikesik ngayakeun pangawasan tingkat desa atau tingkat kecamatan anu berkeliling tempatna. Panginten di desa Sumur Batu kadua kali na ieu anu sesuai sareng tema dari desa ke desa bersilaturahmi. Jadi hartina ngaos urang ieu lain ku ngaos-ngaos amat. Jaku ngaos mah ku seubuh di tingkat RT bae ge. Ti majelis taklim nu ieu ka majelis taklim anu ieu kadang-kadang kitu pan nya ibu-ibu mah bring poe Rebo bring poe Kemis ngeun ripuh ka bapak-bapana naon sababna majelis taklim nu ieu seragamna kudu nu koneng cenah anu ieu anu nu beureum gitu anu ngaji ibu-ibu anu liurna bapak-bapak. Benar cocok ari pangawasan mah peperiheun bapak-bapak anangan ngagojrog bae dirompok ibu-ibuna bae anu titah ngaji kan teh gitu. Puji sinarang syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Shalawat teriring salamna pamugia sing dilimpah curahkeun ka arwah junjunan urang sadaya yane Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar tahilap ka para keluargana, ka para sahabat-sahabatna, ka umat-umatna, oge tegakantun ka urang sadayana. Mudah-mudahan atas wasilah urang ngaoskeun sholawat ka keluargana Kangjeng Nabi oge ka Kangjeng Nabi urang kenging syafaatul udma di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para kaum muslimin rahimakumullah, adapun dina pangawasan panginten kirang langkung saparapat jam sim abdi baris ngabahasa sundakeun kana kitab Tangkihul Kaul anu parantos dilapat lugatan tadi ku guru urang makena bahasa Jawa. Ari bahasa Jawa mah panginten ku Jawa mah kaharti tadi geus cukup. Makana eta tadi anu geus dilabat lugatan ku bahasa Jawa kaharti atuh geus aya kaharti mah atuh capek-capek encan tah lamun encan kakarak deket teruskeun anu mana panginten sakalumit najan teu kaharti panginten tadi aya sakalumit bahasa puasa berarti dina pangawasan anu kadia ieu kadua ieu rek nyarioskeun berkawis puasa. Naon hartina puasa? Ora mangan jen. Ora mangan lan ore ngumbe. Puasa. Anu mana dina pangawasan tingkat kecamatan ieu parantos kauninga ku urang
insyaallah sim abdi bades neraskeun kana hancana anu dina sasih kamari di desa Parung Kokosan nyaeta ayeuna baris neraskeun nyaeta dina bab anu ka-13 dina perkawis kautamaan puasa. Naon eta puasa aya kautamaan kacida ayana kusabab menurut Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya bahwa nungaran puasa eta salah satu ibadah anu kacida diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala jeung ibadah-ibadah anu sejena. Utama puasa mah ibu nya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina hadis qudsina anu geus diriwayatkeun ka para nabina cek Kangjeng Nabi cek Allah anu diriwayatkeun ku Kangjeng Nabi setiap kabagusan salah satu urang ngalaksanakeun kabagusan dibalas ku Allah ku 10 kabagusan bahkan nyampekeun kana 700 tiklan. Bayangkeun salah satu ngalaksanakeun kabagusan bae ge urang dibalasna ku Allah 10 sampekeun kana 700 tiklan. Illa sauma terkecuali puasa. Ari puasa mah dauhan Allah anu disebut hadis qudsina as-saumu li wa ana ajzi bih. Ari puasa mah eta cek Allah li pikeun kaula. Jadi hartina wa ana ajzi bihi kaula anu bakal ngaganjarna. Dina hadis qudsi anu sanesna kullu amali ibnu adam lahu ila saum. Sakur-sakur ibadah anak Adam umat Kangjeng Nabi khususna silahkan aku urang ngalaksanakeun salat sunnah silahkan ku urang di aku eta ganjaran salat sunnah urang ngalaksanakeun sedekah pikeun ngalaksanakeun ieu tercapaina pangaosan urang hap di aku eta ganjaran sedekah urang. Awas cek Allah Subhanahu wa taala illa sauma pacuan ari ukuran nungaran puasa mah ulah sok aku-akuan sabab urusan puasa mah teu aya anu apal kana ganjaranana. Laju saha anu apal kana ganjaran puasa mah illallah terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu matakan bu eta ganjaran puasa bu masya Allah gede kacida makana baheula mah kolot baheula euling keneh ku cebuta bae ge make jampena teh kolot baheula bismillahirrahmanirrahim eta diijabah bae incu raheut ka dieu ne mak ngajampe bismillahirrahmanirrahim cager naon kolot baheula mah daekan puasa ari kiwari datang bae ge bulan Ramadan dak Ramadan deui be parang saing kamari keneh cenah euling keneh cenah tarawehna ge aing deukeut bedug taraweh deukeut bedug dieuling-euling ti kumaha menang ganjaran euling keneh cenah taraweh ngedeng bae aing heubeul cenah berarti sok taraweh ngedeng ieu diburi pangburian berarti eta dieuling-euling nu kitu ting torek masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li shaimi farhatani yafrahu bihima pikeun jalma anu ngalaksanakeun puasa khususna puasa bulan Ramadan umumna puasa-puasa anu sejen farhatani eta bakal dipasihan 2 kabungahan. Aya sabaraha cenah? 2 kabungahan. Mana nomor kahiji? Farhatun ingda iftori. Anu kahiji kabungahan dina nalika urang buka puasa.
Cek para ulama buka didinya aya buka dina nalika maghrib, aya buka dina nalika lebaran. Sadua-duana genda. Sabab sadua-duana ge nalika urang buka dina hate urang ngarasa bungah bu. Coba bayangkeun ku urang sapoe teu dahar teu nginum datang waktu maghrib. Dug Allah papai sep 2. Atuh can barbar acan karak nyebut Allah papais geus 2 sep bar betilu kunaon eta ku bunga ti satengah genep keneh kolak geus dipuih-puih bae lebur eta agerna ge cek salakina parang saker beurang meuli ager mana ge lebur cek kunaon ku bunga urang dina nalika urang berbuka teh eta bunga tersebut nandakeun nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunga ulah dianggap sepele. Bunga dina nalika lebaran, masya Allah. Saha jalmana anu teu bungah datangna lebaran, sagala disadiakeun, sagala dijieun. Bahkan nalika naik lebaran, ibu-ibu tarawehna ge saminggu deui tarawehna ibu-ibu mah sok jeung mixer. Hage 3 poe deui ka lebaran batur mataraweh kuman mengeong babasan nyieun bolu sagala dijieun imam mixer kumaneh makmum batur mataraweh di mushola nya seutikan 2 baris di baku mat bari jeung nini-nini kabeh anu geus teu bisa nyieun bolu teh gitu. Bunga nalika orang rek lebaran nya lain lalawora eta bunga teu kabeli baju ngahutang teu dibelikeun kudu jadi salaki sasamunian katumleg kunaon ku bunga nalika urang datangna buka dina lebaran gitu bunga sote pikeun jalma anu puasa sabab ayana lebaran eta pikeun jalma anu puasa anu teu puasa mah naon nu di lebaran keunana nya beda jalma anu puasa sabulan jeung anu telok puasa nyerengidna ge nyerengid beda hah anu teu puasa mah pan sabulan anu telok puasa teh anu di leuweung be ngaroko poh ibu-ibu gitu teu puasa teh dina lebaran ge nyerengid pirawedeun eta sabab nembongkeun kabungahan tina hate eta beda hage urang mah anu puasa ngabring pan ka mushola tujuanna rek ngalaksanakeun salat id teh nya ternyata eta urang lempangna ka mushola nek ngalaksanakeun salat id terus urang salat ruku sujud ternyata dina nalika sujud eta Allah ngadauh cek Allah ya ibadi li saumu wali aftartum wali naon deui kadituna eta poho deui anu hartina puasa anjeun pikeun kaula sedekah anjeun pikeun kaula ibadah anjeun kaula geurah hararudang kaula bakal ngahampura kabeh kadararia ceuk Allah makana dina poe lebaran eta ternyata urang ieu kembali ke fitrah dina poe lebaran ieu urang awak urang bersih makana dina hadis Kangjeng Rasul anu sejen bahkan dina nalika poe lebaran eta lobakeun ngadoa eta dina poe lebaran bu eta lamun urang ngadoa diijabah naon sababna awak urang keur teu aya dosaan ieu mah lain poe lebaran berewe salat id hayudak urang ka bagedur awak keur bersih keneh keur teu aya dosaan lain geura ngadoa lain geura munajat ka Allah ieu mah kalah sibuk geura nyarter mobil dak bisi kapiheulaan ku batur geura ka karang seke katinggalun cenah ge hirup lamun lebaran teu ka karang seke mah naudzubillah naon ulah los abi ge beuki keneh gitu ngeun engke heula paneurikeun nu eta mah nya paneurikeun gitu eta kabungahan urang dina nalika buka baik dina buka keur puasa dina waktu maghrib ataupun dina nalika urang lebaran bungah kacida hiji tah kabungahan 5 menit teh anu kadua wa farhatun inda liqa'i rabbih kabungahan anu kadua pikeun jalma anu puasa mah nalika urang bertemu jeung zat Allah
iraha jaga di akhirat. Hayang ibu panggih jeung Allah pae heulan. Sabab syaratna papanggih jeung Allah kudu maot pampae alebatan ka embe bae. Syaratna papanggih jeung Allah kudu maot. Siap ibu maot? Astaga, hayang panggih jeung Allah ongko. Naon cenah eta urang bakal hayang papanggih jeung Allah, hayang. Saksarajan cek dina hiji riwayat urang dingeunahkeun ku Allah. Di sagala dicumponan jaga di akhirat, tapi lamun can panggih jeung dat Allah teu aya kanikmatan naon-naon. Sabab anu paling nikmat di akhirat eken nyaeta nalika urang papanggih jeung Allah. Doang urang ya anu tos ka Mekah, anu can ka Mekah mah ku hayang eta ka Mekah ningali Ka'bah. Eta pas cenah ge cenah tapi nalika urang asup ka haram pas nempo Ka'bah, ya Allah ceurik. Anu teu ceurik eta teuas hatena. Ceurik kunaon sababna? Ieu salami ieu anu kuaing nu ku hayang ditempo ge di sujudan sok euling kana ka horeng ieu rupana nu kieu ceurik sokna. Itu. Makana bunga. Engke ge di akhirat nalika urang dibere kabungahan ieu jeung itu ku Allah, can pendak be can papanggih jeung Allah. Teu aya kanikmatan naon-naon. Itu. Terus ulah kekebelan panasnya. Bohong ibu-ibu mah terus-terus gae ditempo ku abi. Silana bae nempona dina calikna ditempo lamun dihitung geus 10 kali eta. Robah-robahna geus kieu teu ngeunaheun. Geus kieu. Makana abi mah karunya nya asal ngaos bae urang ganjaran mah gede geus sakitu bae. Jageus karunya kana diukna geus 10 kali posisina ganti-ganti kieu teu ngeunah kitu teu ngeunah tangkarak hayangna mah kitu. Sakitu panginten ti simabdi kirana nyuwunkeun diapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.